aya hiji kiai boga anak awewe geus. Anak awewe nah hayang kawin teh kan kanu pinter. Kabeneran aya jawara teu ngaji teu masantren nyarupaan kiai. Wow, udang-udang gede. Surbana, wow, geus pokona jubahna ge 3 lapis. Wih, mantap. Penampilan prima nih. Langsung ngalamar sekali ngomong 2 kali, waduh, kiai nak kurang jeli mata hati. Diterimalah pacar kiai. Akhirnya terjadi perkawinan. Sehingga perkawinan malam pertama ditower keheula cek pamajikanana cek anak kiai teh kak kunaon mah ragu ka kakak emang kunaon sapra kawin 20 kakak teu salat ieu maksudna kumaha ya salat heuh kunaon ieu teu salat jika kakak mah teu nyaho emang kudu salat ya kakak bisa teu si wudu nu sabenerna wudu wudu naon wudu wah cek pamajikan aing moal daek deui nggak hiji moal daek mah cilaka ya bagus kieu mah ka ari mandi junub nyahotan teu mandi junub teh maksudna naon wah teu beres geus lah ka malam ieu urang ulah terjadi nanaon heula nya sare biasa saperti dileukeunana teu wudu teu salat 2 penting teu wudu teu salat 3 penting teu wudu teu salat teu wudu teu salat mandi biasa sedangkan bapakna kan ceramah saudara-saudara sekalian bapakna Jamal masalahnya kalau ada orang yang tidak pernah sholat, kalau ada orang tidak pernah wudu, tidak pernah mandi, itu mah sama dengan babi kan ceramah kan gitu kan babi itu rupanya saja manusia tapi tidak wudu tidak sholat itu adalah babi. Eta anakna teh ya barang isuk-isuk ka 4 poe ka 5 poe bebeja ka bapana bah di kamar ya babi. Waktu bapana mau pentungan maknya ya babi di kamar. Wah asup ka kamar. Mana babina? Eta di luhur kasur. Ini masalah kisah heuh eta babi. Neng, kok bisa disebut babi sih? Cak abah pan jelebat teu wudu, jelebat teu salat eta babi salaki neng teh teu wudu teu salat. Ji bener babi jenengna. Nah, akhirnya si nengna balah cenah kula mah hayang pepegatan deh keula nih. Ulah ka pepegatan tenang. Kayak kok abah ditanya heula. Begitu dipanggil ditanya Aisyah sebenarnya aslinya saha kula Penny pernah masantren ente ngaji ente nyaho ente soal rukun wudu ente nyaho soal rukun sholat ente saya teu pernah sholat ente alhamdulillah cak bapan cek si neng pan alhamdulillah sih kieu nih urang rea kapan dititah magahan jelema ngahaja-haja mah urang muka pondok pesantren supaya boga santri dek di pagahan rukun wudu hese maning magahan salaki maning magahan santri urang jadi geus ulah bingung-bingung tah ieu santri urang pagahan ku urang supaya bisa wudu bisa mandi junub bisa sholat bisa maca Quran teu kudu loba santri bisa ngadidik salaki eneng bage beuh pokona mah hebat jasa masyaallah cek si eneng jahe tuh kan aib di akhirateun mah haji jahe cak haji Jamal iraha sodaqona santri kos kieu atuh nya nama mikung ja jeung Ki Pudoli sarwana lain mah boga santri 3 teu bareres kabeh sararusah diusiran baik itu ku aing tak dek gadidik jelema mah seperti eta geus aya di imah urang jadikeun santri urang neng ieu jadikeun santri urang saha nu nyaho ieu teh jadi jelema anu luhur menurut Allah terserah abah tuh ya kos kitu mah kula mah tuh mangga bae tuh
akhirnya dipagahan timimiti alip lempeng datang kalip bengkok atuh anu tadi nawao supaya jadi alip lempeng maka obat kuat teman dipagahan alhamdulillah bisa maca Quran, bisa maca kitab, bisa baca tafsir, masya Allah. Kabelah dia nak maca sholawat, kabelah dia nak zikir, ternyata jadi arif billah. Si salsin neng na bebeja ka abah nabah, isi abah bisa ngadidiki emang abah mah panis diberi lauhil mahfuz. Nu mantak dikawinkeun geneng ieu lain sajawara-jawarana didikeun urang tapi geus aya tulisanana bakal jadi wali Allah. Masya Allah karita nu mantak ulah kaget bisi ente boga pamajikan bodoh eta mah babi beneran. Ya Allah lamun urang nyaritakeun Mama Bakri ieu carita dongeng Mama Bakri almarhum almaghfurlah sempur jelema anu kiai teu ditarima norekat ustad teu ditarima norekat nu ieu teu ditarima nu ieu terima begitu aya tukang adu kotok datang ka Mama Bakri hayang zikir sila langsung ditawajuhan kiai kaget heran deui maka mama ari urang anu mau kita bae teu ditarima ari si itu tukang adu kotok ditarima aing teu kaharti moal kaharti ahli thariqah moal kaharti sebab geus aya mailul qalbi anu seukeut disebut firasatul mukmin beuh adak wa adu minas sayf firasat jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang. Nah ieu Mama Bakri ngasupkeun jelema anu mantes ngadu kotok ditanya nu ngadu kotok Aisyah ieu bisa norekat ditarima kumaha gitu kasadaran aing kumaha mimiti sadar kieu mun aya nyaho mah aing teh keur ngadu kotok begitu keur amprekan polisi aju atuh wow bersat kabeh nu ka sumur nu ka empang nu ka mana aing mah ka masjid jaga kabeneran di masjid keur berjamaah aing mah lain salat pokona mah asal ku polisi diamankeun bae unggut-unggutan bae aing mah barang ngileuk polisi aya keneh barang ngileuk polisi aya keneh salat geus terheureunan isi kumaha polisi aya bae make sapatu-sapatu acan kana salatnya Allahu akbar Allahu akbar tapi nyana ngadoa ya Allah ya Rabbi kula tobat asal aman bae tina polisi kula deuk tobat Gusti tobat bener moal deui kula ngadu kotok kula deuk datang ka Mama Bakri moal kula memaksiat kos kieu deui waduh polisi geus kieu bae udang sia dredet dia batur geesan salatnya na Allahu akbar salat ya Allah ya Rabb masya Allah karim polisi kaget batur geus kalaluar kabeh nyana kana polisi aya keneh mah salat cak polisi kok tukang adu kotok beuki salat heran aing cak polisi gas dah tinggalkan kana teh geus oke mah isuk bae alhamdulillah cakil aman aing geus datang ka Mama Bakri dengan rendah hati dengan ikhlas tobat saat eta mama ningali meureun kalu jelema piwalieun tuh atuh kiai tinggal kiai aya ngabuleudan bae mata mah ya bandingan tukang adu kotok apa tuh nah iyalah jelema anu bijaksana menghadapi situasi kumaha bae tetap bijaksana. Di zaman Bung Karno orang bijaksana anu selamat zaman Pak Harto sakumaha dahsyatna dengan LB Murdani jelema anu bijaksana anu aman bisa dakwah terus kabelah dia Sudomo terus jelema anu bijaksana anu bisa dakwah terus sampai ayeuna sampai zaman Gus Dur zaman gitu Megawati zaman presiden anu ayeuna jelema anu bijaksana anu bisa dakwah terus
ucing-ucingan bae masalah. Lockdown lah. Buka SPBU buka. Kesian bensin. Hanya orang-orang bijaksana anu bisa neruskeun lalakon dakwatul Islamiyah. Kangjeng geus ngajelaskeun di akhir zaman mah nyekel agama sakumaha nyekel ruhak karasakan ku urang. Ruhak eta dicekel panas dipicen parem. Tapi kan tetap kudu disalamatkeun melalui Abu Nawas selamat, melalui Sa'dun selamat. Ki Sa'dun naon dipanggil ku gubernur ku raja. Ki Sa'dun teh ieu kapan dibeli make naon ngaranna make calana. Terus ku kudaan. Padahal mah kiai gede wali Allah. Ketika ditanya Sa'duddin, eta saha nanya Sa'dun Majnun. Edan. Begitu ditanya ku raja coba ka dia hayang ngobrol jeung Edan. Sa'dun, sia bangunna ieu Edan tapi bener. Tapi kan aya nu bener tapi Edan. Ieu macam-macam di dunia teh ya. Aya nu kadeleuna Edan tapi bener, aya nu kabeudana bener tapi paham kan? Tah, Sa'dun coba sagaduna Edan tapi bener, coba aing nasehatan. Nasehatan naon atuh? Raja Harun Ar-Rasyid. Coba nasehatan supaya ulah teu hate. Babari jangan nasehatna. Taneuh ieu jadi istana bagi raja, moal kebelit taneuh ieu jadi kuburan jang raja. Geus sakitu bae pikiran ku raja. Saat ieu taneuh jadi istana jang raja, isuk pageto taneuh ieu bakal jadi kuburan jang raja. Guys, wassalam. Si Harun Ar-Rasyid bener oge nya aja gitu. Kuari penggede-gede pembesar urang keur ngabangun istana. Urang makan kuari keur ngabangun jang setelah bala. Perbedaan antara penggede urang jeung urang. Maka tenang bae urang. Kalem bae sebab di dunia moal kebal geus bae eusi ku ngaji, eusi ku zikir, eusi ku maca sholawat, eusi ku ibadah, ikuti aturan-aturan sebab nyana anu boga program ulah kudu hese-hese heulana ketika lockdown. Bahkan urang babarengan menta deui tambah 2 bulan. Setuju? Tah, siapa setuju bae? Paeh di imah sia kajen ngomong. Nah, ieu mah kulawan sakadar pembukaan. Ulah gontok-gontokan henteu dijelaskan secara rinci tentang wabah, tetapi wabah tetap aya.